Pak Haji tega bogaan curiga matak buru-buru ngajak ke Jakarta ternyata si adang-adang teh ya. Taeta den nu ngabang baluhan kena hate Pak Haji teh ku ayana si adang di Jakarta. Namun segenap sawaktu di rumah sakit saacan ini tuh ke Jakarta Dening ngomong belak-belakan wes sagalana. Pak Haji ditentang kabehanana oge. Cek Pak Haji Hamid bari jeung nincak gas rada tarik tur tangaleret ka urang. Nuhun Pak Haji abdi nu lepat. Ai pamaksud abdi teh payun teh Pak Haji. Salaras nama abdi teh hoyong laukna beunang caina herang. Namun abdi can tiasa Pak Haji hapunten pisan. Nya Pak Haji kedah ngamaklum ka abdi. Nya eta perkawis pun biang sareng pun bapa nu paling dipikahariwang ku abdi di lembur. Da margi ucapan anjeunna anu ngancam secara langsung ka abdi. Perkawis bade laguna sikap pun biang sareng pun bapa anu aya di lembur Pak Haji hapunten pisan abdi. Nya teu naon den lah. Geus we. Anu geus mah geus we. Da ieu mah meureunan jalanna ti Gusti Nu Maha Suci kudu kieu. Jadi ayeuna mah hayu urang berjuang. Niatan ku bismillah. Ayeuna Pak Haji geus apal, geus yakin yen si Uten teh budakna Neng Mirda jeung Hadi. Mudah-mudahan we atuh harapan urang Hadi sing buru-buru sadar tina komana. Amin Pak Haji. Eta harapan abdi oge sami. Pak Haji ngajalankeun mobil beuki tarik nyerepet dina waktu harita ku kabeneran pisan atuh. Kahiji nu initna peuting nu kadua jalanna kosong tur talalu lintas kendaraan carang katinggalna. Wanci beuki peuting angin ngadalingding beuki tiis, janela kaca mobil kenca katuhu malaruka, tur tas saja jalan barak baku lampu. Eces centre katingali aya hiji plang nandakeun eta geus tepi ka Kabupaten Cianjur. Tur tadi dinya Pak Haji mengkol ka belah katuhu jurujus mobil narikan bari jeung rada nanyak saeutik. Urang malalengutan di jalan maturan Pak Haji Hamid, tapi Pak Haji mah teu aya katunduh katinggal teh buringas we jeung jagjag. Catur nanyak na waktu harita geus ninggalkeun Kabupaten Cianjur anjog ka puncak Bogor ebreh pisan atuh. Di puncak Bogor tiis da nyelecep pisan tur tabarak bak lampu kahandap meuni endah katingalina. Urang pok cumarita ka Pak Haji Hamid. Pak Haji, muni ramenya cacak ning di kebon teh. Sajajalan eta warung munikeun kareuteum. Lampu dinya di dia mah calaraang sadayana, di abdi mah kebon teh parawek Pak Haji. Ya tuh den, apa nih mah lalu lintas Bandung Jakarta ka dieu mah. Ieu tah kaendahanna teh belah dieu tata den ta eta. Pak Haji Hamid bari jeung nunjukkeun salah sahiji tempat nu tempat parkir di luhurna tur teu mawa kaendahan dina wanci peuting. Sapanjang jalan luak lieu ka kenca jeung ka katuhu tur tak endah na kebon teh katingali pisan atra jeung pertela sabab kasorot ku cahaya bulan purnama anu mabrana waktu harita. Laju kendaraan beuki gancang nurugtug mudun ninggalkeun puncak Bogor. Wanci beuki mengok tiris namahan nyelecep tur tatunuh nagena taku teu karasa dina jero mobil harita geus anjog ka simpangan Ciawi katingali ku urang dina plang aya nu asup ka tol Jagorawi. Urang teu loba catur sebab ningali Pak Haji anu keur husu eta mawa kendaraan. Tetela geuning Pak Haji mangis apal tur ta mengkol ka belah katuhu blus atuh ka jalan tol Jagorawi. Pak Haji itu tol sanes Pak Haji? Nya den, ieu teh tol tah di ditu urang asup yuh tutu dihareup tuh aya gerbang tol ke urang nyokot kartu di dinya. Jadi mah banglas ka ditu den ke anjog ka Jakarta. Di ditu urang neangan arah Karamutan tuluy ka Gorogol den.
Oh, garogol Pak Haji. Grogol. Oh, grogol. Yang rame nih Pak Haji di diamanya di natol teh gini itu. Ini cing balesat gitu itu kandaran Pak Haji lalaunannya kurang mah hariwang. Moal naon atuh Den, da mobil halus ieu mah. Keur gunam catur kitu sorog atuh anjog ka salah saeji pos nya pisan geuninganan dibere kartu turut Pak Haji blesat ninggalkeun pos penjagaan anu kahiji. Di jalan urang rada keung, rada sieun, turut deg-degan, kakaraeun urang nincak jalan tol Jagorawi, meuni gancang eta Pak Haji Hamid siang kadengen aku ceuli urang. Sok sanajan dibarengan ku rasa keung, rasa sieun, turut deg-degan hate anger we, ngaran tunuh mah teu bisa dilawan. Nya keur mah jalanna alus atuh asa dipepene urang las teh inget di bumi alam teuing kumaha deui teh Pak Haji Hamid mawa kandarana. Gancangna carita teu apal Pak Haji Hamid di jalan mau mobilna kumaha turut teu apal lajuna jigah kumaha. Harita geus anjog ka salah saeji musola turut urang digeuing-geuing ku Pak Haji Hamid. Den Pak Haji alah alhamdulillah alamin. Udang urang ka masjid. Hah? Di mana itu Pak Haji? Di Jakarta. Duh, ini poek kering Pak Haji subuh lain poek ieu teh. Dan ini mah sare we gurger meni gandengnyan. Oh, da kadenge Deni kerek ngape kok Pak Haji teh musik jazz tita tadi teh kadenge Deni kerek. Apunten Pak Haji abdi. Teu naon ayu urang ka masjid heula ayeuna mah. Atuh bilih terus di masjid mah Pak Haji bilih ngedeung heula moal kagok. Barutan atuh ku sajam 2 jam mah biasa Pak Haji mah jarang sare ai peuting. Ya punten Pak Haji abdi mah aduh teu kiat tadi teh nya kan baik. Urang salat heula we nya geus salat urang minum kopi tuh tingalikeun aya bandros aya ketan. Ayo salat heula mending oge urang ngadeus ka nu Maha Kawasa Allah azza wa jalla. Urang nyuhunkeun kasalamatan ka Allah. Urang nyuhunkeun kalancaran ka Allah. Mugi Allah nang tayungan ka urang sapapaosna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.